Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita Sunda ini saya ambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Tidak berlama-lama, let's listen up. Bulan puasa. Nu ngaranna rek puasa geus karasa rame ti pisa bulaneunana keneh. Unggal imah taratantatan babahanan nyadiakeun sagala rupana. Ti mimiti ngalasulu, ngagiling pare, meuli gula beureum, ngopak, ngaranginang, nyeun cimpring jeung rea-rea deui. Di masjid, bedug diomean sangkan sorana tambah alus. Anu soe kulitna diganti ku nu anyar, aya nu kulit domba atawa sapi. Lanteh masigit dikepel, kacana dielap jeung hordengna diseusuh. Teu kaliwat kentengna diganti lamun aya nu bocor. Sapoe samemeh puasa, urang Sunda nu ngagem agama Islam sok dikuramas heula. Tujuanana tayalian mersihkeun diri tina sagala kokotor lahir nu sok disebut adus tea. Arenggeus adus acan, kade bisi kapohoan, tuh make tanuh porang wae. Aya dina daun tales dina palang dada. Kade sing bersih, itu cek si emak di pawon. Hari tama nu ngaranna sampo teh arang dipake. Ari di lemur mah sampo teh diganti ku tanuh porang. Si emak nu biasa ngalah tanuh porang ari balik di sawah. Ngaja pisan nyimpang rek ngalah tanuh. Taraloba ngalana teh cukup ku sagenul wae diwadahan ku daun talus. Biasana tanuh porang ayana dina gawir deukeut susukan. Diangir ku tanuh porang karasana lemes pisan karena buuk jadi leuleus. Pausa sore si bapa newa kayam jago atawa bikang keur peunciteun. Bedog diasa sina seukeut ame sakali geresel langsung pegat uratna. Geus katewa kayamna dicabutan heula buluna pelebah beheungna supaya katingali kulitna. Si emma bagian nyekelan suku jeung jangjangna. Bisi hayam abrug-abrugan. Satuluina hayam dileop ku cipanas, buluna dicabutan bika bersih, dipotongan terus digoreng atawa diangeun. Boh kitu deui mukena sarung jeung sajadah pakeun ka masigit. Diseusehan ti borang keneh terus dileot ngarah rapih jeung ngareunaheun dipakena. Paparabotan di pawon dipilihan jang ajangeun kadaharan dientepan sapuratina. Dimimiti piring, mangkok, gelas, cangkir emuk, teko, poci, baki, boboko, hihid aseupan panci seeng, katel dikumbahan ku lebu jeung sabun coek. Resep katingalina harerang jeung bersih diteundeun dina rak jeung lomari. Kadaharan ajangeun saur jeung buka geus disiapkeun. Lamun buka kudu aya nu amis-amis saperti kolak cau, kolak kui, kolak cangkaleng, rujak kalapa, sirop, bubur, lemu, jeung sajabana. Diganti-ganti unggal poe kumaha bogana wae. Keur nyumponan pangabutuh puasa tara ieu balanja jauh. Cukup kudu aya wae di lemur, di sawah jeung di kebon. Paribasa dahar karo uyah geus cukup asal seubeung beuteung. Ah gampang keur urang mah, paya aya asin jeung sambel ge jalan dahar mah. Tutug uyah atawa tutug opak jeung oncom meunang meuleum geus cukup. Omong saurang tukang macul nu keureuh di saung. Ditakolna bedug magrib nandakeun poe puasa rek dimimitian. Barudak saruka bunga silih samper jeung baturna rek salat tarawih ka masjid caritana mah. Beres salat magrib mah breng deui hareureui nepi ka anggeus tarawehan. Hei, urang ucing-ucingan yuk. Ceuk budak nu saurang. Ucing naon euy? Tembal nu sejen. Ah urang ucing sumput wae lah, meh resep. Pok baturna nu ngamimitian. Hoream ah maneh mah sok licik, sok abus ka pawon ngadon nginum, jadi teu kapanggih. Itu barudak kelecok patarik-tarik. Heureuy teh teu cukup di masjid wungkul, dituluykeun di buruan imah nu rada lega. Tan, seubeuh ulin nungtutan baralik saurang-saurang. Dungtung namah kabehanana bubar nuju ka imah sewang-sewangan. Kade tong poho euy, engke janari nyampernya ka uing. Si Uung ngingetan babaturanana. Kira-kira tabuh 2 janari geus silih samper deui rek ka masjid nakol bedug jeung nyetel toa sapeker.
Maksud nama rek ngabejaan urang lemur sinah udang geura nyangu keur saur ngamimitian puasa. Atuh teu wudu gandeng deui ku budak anu ting corowok. Sahur mangga kabara bapa para ibu geura engal garugah margit ieu tos waktosna sahur. Sahur. Teu talangke si imah geubat nyengledkeun simut rek mirun seuneu jang nyayagikeun sahur. Barudak nu keur di masjid oge dicalukan sina baralik dalahar heula. Beres dahar mah deur deui indit ka masjid rek salat subuh berjamaah. Kakarage assalamualaikum geus becir barudak kaluar rek ngadon ulin deui. Kituna teh barudak mah nepi ka isuk-isuk. Paingan keur budak mah tara ieu aya kasape atawa katunduh geuning aya paribasa. Masa kecil itu masa yang paling indah. Nyaan bener eta kekecapan teh. Dan nyaan atuh segala resep segala ngareunah. Taya ieu mikiran kasusah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.